Beda bae di gaweana bener kitu sing sebut. Kieu lain ke. Heeh. Lain, Hah? Rek nanyakeun si Ebit gawe tuh. Gawe. Mana? Tuh belah ditu tuh. Oh, belah ditu. Oh, benar. Rek naon euy? Kakek nanyakeun si Ebit. Bet, Oke. lain maneh teh arek kasbon teh butuh sabaraha duit teh? 100. 100. Heeh. 100.000. 100.000, heeh. Tah urang dibere tah jadi 200.000 tah. 200.000. 200.000 pokokna mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Hek gawean cing getonya. Oh iya bener. Gawe deui. Iya siap ke. Urang rek deui Nuhun ya kayaknya. Aduh, alhamdulillah. Bere duit euy, bere juga hasil suara kasbonna manehanana. Mbah, Bere si kakek arek naon ka dieu? mana kasbon? Bere kasbon. Oh. Astagfirullah, bere kasbon. Alhamdulillah. Sabaraha? 200. 200. Oh. Kapan si kakek nana? Oh, kadi itu bah, kadi itu sekali kita tuh. Cusul ku aing. Cusul lagi. Rek naon si Abah ka dieu nyampeurkeun? Mun aya penting. Kek, Naon si Abah teh lain digawe kalau jika dia rek naon? arek nanyakeun si Ebit. Si Ebit naon si Ebit teh lebak. Si Ebit teh bere kasbon dari urang henteu. Dan naonna teh? Astagfirullahaladzim pan si Ebit penting kamari geuning ka Abah nyarita rek kasbon ku Abah teh dibere nya ku urang dibere 200 aya Abah pan teu nyarita. Astagfirullahaladzim, tuh kudu nyarita aku arek mere mah sarbakeun jeung si Ebit 200 ewang. Nah, banget ting maneh teh. Dengekeun Abah. Sosok. Didengekeun, kuan didengekeun. Abah teh lamun nyarita nanti kamari mah sarua jeung si Ebit Abah oge butuh ku urang mah nanti ditu nage langsung. Di manana coba? Di pusatna teh langsung duit meureun. Astagfirullahaladzim, make aya duit di pusat segala. Lamun arek di imah sate nyokot teh meureun mah teh boga cengcalengan di imah dipakeun kanu gawe gitu beureun. Itu pusat segala. Urang mah tara neuneun duit di imah sok di pusat neuneun langsung. Astagfirullahaladzim, banget bisa data si kakek, aing arek nyem duit ke menikah, aing banget bisa narin nu anyar dibere ari aing henteu, mantok da banget pak aing mah, gawe di bade moal aing, moal aing mah gawe di bade moal aing, mantok geus lah. Kitu patut jelema teh can naon oge rek diajak ngobrol anu bener. Atuh ti kamari nyarita ku si Ebit. Pan si Ebit nyarita ka Abah ku Abah teh dibere atuh naha Abah we sakalian Abah oge rek nyinjem kitu bahasana atuh. Da urang teh segampang kitu nyokot duit teh. Lamun aya nu kasbon kakara nyokot duit teh dengar teh dijabregeun di imah atuh da urang mah anger di pusat. Tadi kakek ari si Ebit dibere sia kasbon dari aing henteu, sia teh dibeli ka si aing. Bet. Bah, Kan dia kan duit 100 sewang di aing. 100 tahun itu. Aing tadi bere kasbon, jangan kan 100 sewang. Lah, itu mah urusan abah si kakek. Itu bisa gitu, sok ada kan 100 sewang. 100 sewang tadi kan. Dengekeun, urang teh kasih bocah meunang sabelek hese dibere oge. Apa Piraku aing bebenang. Mana mah anyar aing sok 100 sewang. Piraku geus bebenang urang bagi dua aja apa? Astagfirullahaladzim 100 sewang ya Oh, kan. mah bisa. Urang ge bae beunang hese belek itu hanya kasbon teh. Astagfirullah. Mana mah anyar aing nu heubeul. Aing nu heubeul. 100 sewang gedekeun. Ah, itu mah urusan abah si kakek, itu mah dibere panten mah. Astagfirullahaladzim. Nah, di si kakek aing dibeli kasih tuh. Tercereg teuing aing dibeli kasih ya. 100 sewang gedekeun. Hah, bisa ya. Siapa juga anyar ya. Aing mah heubeul. Nah, mantok aing dari depan. Aduh, awas ya kakek, awas ya. Mantok aing geus. Abah, rek mana ada gua cekeun Abah ada guan. Arek mantok aing geus, sia mah bosna jadi teu adil, sia mah mantok geus. Dasar jelema punungan Abah mah. Karek kitu oge nah tuh ka dieu bereskeun ka hayang aing mah ka dieu deui buru atuh arek mah. Sabaraha teuing lah harga semua mung mah ge urang mah geus jumet kitu mah sabaraha teuing lah.